Ih, cadai kicing boga leungeun teh si Asep mah. Naon lu? Kicing atuh boga leungeun teh kuku kok disekak ieu Mang Jamu. Ku Atuh tah. Kumbang. ku Naon ku? Kue. Naon sih? Ku. Siapin lah supaya isu-isu sapu ya. Astagfirullah, handphone pulang dulu. Bapak. Naon sih, Bu? Isuk-isuk kene mani gandeng angguran minum kopi jeung Bapak. Iya Pak, HP Ibu leungit. Bener, Bu. Ditanya di mana atuh? HP-na bisa leungit gitu? Tadi ditenen di luar, ku Ibu udah kagok keur sasapu. Hajero sakedeung kaluar di teh HP teh geus eueuh. Astagfirullah, Bu. Bu, aya-aya wae. Atuh ditenden di luar HP-na geus puguh ayeuna zaman keur bararingung, Bu. Ti sabarang rame aya bawah corona gawe diprep-prekeun, loba nu di PHK neangan pagawean ge hese. Dampakna loba jelema anu kapoekan, Bu. Kumaha atuh Pak, kumaha? Ibu mau bisa nyeun status deui atuh. Di WA, di IG, di FB mau bisa nyeun deui atuh. Eta si ibu nyebut, Bu, nyebut kabina-bina ngan status we status. Atau Bu, era ku umur. Ulah sok pipilun ibu-ibu zaman now. Ari bapak meuni kitu ka Ibu atuh aya mun teu kitu mah moal disebut ibu-ibu gaul atuh Pak. Ayo coba kebayun. Papa ditenen di dieu, ku Ibu ditenen di dieu. Waalaikumsalam. Ibu kunaon kuat sedih kitu? Lamun kuat mah Ibu moal sedih atuh Oni. Iya, HP si ibu leungit Oni. Ya Allah Ibu, timbang digegerengit doang ge nu kuat sedih kitu. Oni digulung order biasa wae. Lain digegerengit Oni, HP-na si ibu leungit aya nu maok. Oh, kacolok. Gandeng deui nih teh jeung maneh mah ngomong moal beres-beres. Urang kakaler maneh ka kidul menian cicing, maneh cicing. Nya Oni di tengah dar cacing. Nih, dia geura nih. HP si ibu leungit aya nu nyolong. Innalillahi. Bener Pak, iraha. Ih, karena duit mah nyambung. Rak tadi leungitna nih. Loh, tengah Pak. Enggak, kalian. Pak, poho ciri-ciri jelema mana kumaha? Lamun nyaho jelemana mah geus digorowokeun maling deui ku Ibu Oni. Siap 89 Ibu. Kontrol atuh. Sate jelema teh misterius gitu. Asa caninga jelema wijih gitu di kampung Bareto. Ini gancang di lempangna buru-buru amat siga nu hayang miceun teh. Capirit juga eta jelema. Jelema teh. Ieu deui. Kenapa cerik Neng, gelis, cantik? Iya, dompet Neng leungit. Leungit di mana gelis dompetna? Coba teangan lah. Poneundeun meureun Neng mah. Tos, coba teangan heula. Kok dia bikin kenceng sih? Ulah sok cerik atuh. Ntar cantiknya hilang. Ih. Lain eta bau napas. Oke. Kumaha atuh di dompetna eta meni loba. Loba duitna? Kasbon. Sugan teh loba duitna Neng mah. Geus.
Ikhlaskeun we. Lain gitu eta teh dompet di mata Neng, loba kenanganna. Pakteangankeun atuh kunaon nicing wae. Teh, Ya, siap tisu teh. enggak. Baraha? Hiji we teh. Enggak. Tuh, turunnya teh. Sami. Tos, tekara cirik-cirik. Anu geus mah geus lain milik urang. Tos. Tekara cirik deui. Setiap kisah pasti mempunyai kenangan. Tapi ari boga kenangan, ari nu pahit mah sok ulah sok dikenang-kenang deui. Pohokeun. Oni! Oi! Mang. Mang, nempo jelema tuh, Mang. Ari urang naon Oni? Jurig. Tuh. Marconi. Serius, Mang. Nempo teu jelema mencurigakan. Aya naon emang nani? HP nasi Ibu Angel leungit, aya nu maok. Innalillahi. Keirahan nih leungitna. Keur tadi isuk, Sep. Ciri-ciri jelemana hideung, poek, kumisannya. Mang bener eta, kemana teh malingna? Ieu hareupeun urang. Oh, urang. Kalahkan nyengir, Oni. Geus hayu Sep, obatna geus beak, jadi ngaco ngomongna. Pas hari tage motor nasi Betty kerja di tukang kredit keneh. Disangkana motor Pak Usro si Oni. Aduh, Oni. Maneh mah tara eceug nih. Mane oge kunaon ditanggap nya sorangan meureun si Oni kurang saon. Atuh bisi we, Mang, manehna keur eling aya nama. Beuh, kontrol atuh, Mang. Bener, Sep. Karena urang keur lempeng. Geus kumaha maneh we ni. Yuk, Sep lah. Yuk. Mas deh. Kabugo. Kieu amat nya, sekalian orang bener. Coba tuh meni urang percaya ke urang nama. Si Oni mah pasti salah dedengan, Sep. Tapi ninggalin ekspresi nama, kos nu serius Mang si Oni. Gimik eta mah, Sep. Sigana manehna hudang sare, nyawana can kumpul kabeh. Bisa wae caruluk. Kontrol atuh. Anduk baseuh, ayo. Dong. Ahlan Soib. Ini cari. Ada apa gerangan sih kawan? Bengetmu siga bala-bala ngistihis. Kunaon sih dong, kunaon. Galau urang bet. Apa yang membuat dirimu galau sih kawan? Kabogoh teboga. Angsuran motor teboga. Coba cerita tuh. Siapa tahu aku nggak bisa ngebantu. Eta kalaka leumpang, geger. Dongeng tadi kayak heula. Ya pundungan, sok pundungan. Bercanda, aku mah bercanda sok pundungan. Percuma ngobrol ge bet, ari ngaluarkeun keluh kesah teh bisa ngabantuan mah. Sok pundungan, bercanda kawan, bercanda. Santuy, kan cek ente teh mah santuy, bener enggak? Bener. Tos. Kieu bet. Tadi urang kapanggih si Neng. Dompetna leungit. Nah maneh nu galau? Anu leungit dompet si Neng meureun. Cek si Neng. Si Neng kaleungitan dompet teh sedih ku dompetna. Tapi kenanganna bet. Eta teh dompet ngan dibere ku mantan. Mainna sedih kaleungitan eta kenanganna. Urang seueul bet. Teu nyaho sugan si Neng. Urang memendam rasa. Cep. Tong dijore-jorekeun kitu tuh banget nah. Emang geus kieu bet. Oh, geus di pabrikna. Heeh. Geus teu kudu mewek kawan. Ninggalina. Ji.
salah maneh dong. Kunaon atuh lain diungkapkeun perasaan eta, kunaon dipendem. Teu salah-salah teuing si Neng. Manehna teu nyaho perasaan ente ka manehna. Coba mun ku ente diungkapkeun. Kan orang jadinya nyaho jawaban manehna ka urang. Bener. Masalahna si Neng geus nganggap urang deui bujang eta sebagai baturan bet. Ente apal meureun bet ari ngaran hate jeung perasaan mah teu bisa dibohongi. Ente apal meureun bet. Sulit atuh kitu mah dong. Eta kitu bet. Kedeung urang pikiran lah. Ngadaguan kali lila suga naik mah solusi. Ah, teu ceug. Urangnya butuh solusi. Dasar stres. Tuhan ka dieu. Assalamualaikum. Abeti. Nyati kunaon? Oh bengong, lainnya dijawab salam Siti. Oh, nya. Waalaikumsalam. Ya, Siti hayang nyanyi atuh. Sok, mangga. Abeti nu main gitarna. Oh, duet. Heeh. Oke. Kira-kira lagu apa yang enak kita nyanyikan, Ani? Bujur bangkeh Roma. Astagfirullah. Aku masih pengen hidup, Ani. Hutangku masih banyak, belum lunas semua. Cukup Roma. Jadi, keraninya. Diajar nongkrong. Balik. Nya Pak. Sama nih, wani-wanina ngajak nongkrong anak saya. Macet dia, bukan rong, ditindik deh. Ajak anak bapak terbenarin, hah? Pak, entos atuh Pak ere tuh loba jelema ditinggalikeun. Urang we Pak. Penting, sini jadi tontonan. Supaya sadar ya budak. Terus wani-wani ngajak anak bapak. Itu benar. Terus apa di kampung Baratoma? Kabeh ka bapak. Saha ya bapak. Di jelema teu tahu diri. Awas ya, kali-kali deui. Dong, Nih. Dung, HP Bu Angel leungit tadi isuk. Wah, nu bener nih. Suwer aku. Tadi keur isuk dompet si Neng ge leungit nih. Waduh, mesti aman ini kampung nih. Gawat darurat. Iya, bener dong. Malam kumpulkan pasukan, bawa Mang Jamul sama si Asep ke markas besar nih. Kita dikumpulkan. Ngagebotan maneh. Atuh ronda penting. Siap, 89 komandan. Mang, Sep. Kampung geus teu aman. Gawat darurat. Gawat darurat kumaha dong? Loba maling. Keur isuk urang ngapagi si Neng, keur mewek. Aduh, dinaonkeun dong. Parah. Kontrol heula atuh, dengikeun. Si Neng mewek, dompetna leungit. Bieu ge ceuk si Oni Bu Angel HP-na leungit, Mang. Geus teu aman. Nih, loba maling. Berarti benar cerita maneh keur tadi isuk nih. Sudahlah. Udah resiko sebagai Oni sudah dipandang ini nih. Nih, tah si Asep nih. Oh, kurang jadi ka urang. Pugu mamang anu ngaracunan urang supaya henteu percaya kena cerita si Oni. Pada kurang saon cenah maneh nih. Ang Jambul tah keur orokan tadi bedong. Oh, kontrol atuh magrib. Enggeus, sok ribut we. Malam kita kumpul. Oke? Urang ronda. Kebiasaan tah maling. Siap. Oke. Setuju dong. Bagus.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari maneh kunaon Betty? Di tempo ti jauh pas nu ngalamun geus tong sok dipikiran can bogeun duit meureun cing engko mah jadi can bisa mayar ieu kreditan panci. Ah cenah naon Pak, hayang ngalamun we. Sugan neng halaman. Ngalaman naon, Bet? Eta Pak jadi imamna si Siti. Meniku ingin WK. Tapi asli Pak, saya mah karek ningali Pak pengurus siga Bapak. Aktif, humoris, tapi di waktu-waktu tertentu bisa tegas oge. Pantes we nya warga Kampung Bareto teh deureut jeung Bapak. Saya Pak, lolobana mah kakarak jadi pengurus wilayah oge geus gila homrat Pak. Jadi pejabat teh tuh kudu gila hormat, hormat. Sarua wae jeung rakyat. Nu ngabedakeun selaku pejabat kudu mengayomi rakyat. Tapi ai rakyat teu kuduan mengayomi pejabat. Geus tugasna pan. Ngaranna ge pengurus berarti tukang ngurus lain diurus. Bener teh Bet? Saik. Aman dong. Alhamdulillah aman. Oh, mah. ibu kayak gitu. Ih mana nya? Dir. Dir di mana ieu mah? Dir TK. Lu minjem dah gacot. Dengan. Aman. Kunaon lompat nih? Ah beh tunduh we. Urang lompat ke mana kunaon milu lompat? Hari maneh juga ante aya naon lompat. Urang ge milu lompat we da sieun. Markosep daek we. Mana batu lompat milu lompat deh. Aduh. Kakang ngele geus kapas teh. Aduh aman ge meureun. Kumaha aman? Aman. Oh. Dong, dia sugan malingna. Oh, ya mah lain maling ya mah. Sero. Aduh ya kamu. Aduh. Cari yuk geus lah. Pada kitu nangtung Aman pokokna mah. lu minjem bacot dong. Bacot naon? Eta masih. Tanggal malam di dieu. Nih, main catur jeung urang, Geus dong. Lu jeung si Oni ngobrol gak mau nyambung jeung urang. Oh, boleh. Sep turun sep di anak. Ngajak anak kasar. Penonton. Menang saya, Sep. Jelasan nih, orang yang kelihatan Sep. Oh, nyata urang sih lagi. Aturan dajakan itu orang ditahu si dudung lagi urang. Tah balik, Bang. Dibalikin sep. Marco Sep. Jadi masang kenang kulit gitu. Sekek dong, sepak dong. Ari benteng jadi ke sisi gitu. Lurus benteng mah majuna, Marconi di mana? Wih, saret teh. Parah, Mang. Gitu. Biar dong mikiran papan euy. Kapan dipikiran atuh da si Mamang? Aik aku eleh. Eleh nyokot batu di kuburan. Suwe Bang. Serak dong. Aduh. Tuh, Sep. Kesekak gitu. Ih, kadang tuh Sep, ini minta kenal raja yang sekak. Kali itu sekak. Aduh, kok kadita? Ih, sadaya kicing boga leungeun teh si Asep mah. Naon dong? Icing atuh boga leungeun teh pugu kok disekak di kumang jamu lah. Jalan keluar nah di. Di mana cager? Tah dengan urang di dieu teh ka mana-mana. Ai bieu saha nu nepak? Eta sugan. Kunaon sih larbut wae. Geus fokus dong main. Bari nungan maling ye urang. Duh murah ge ah. Tah, enak urang tamang sekak tah. Maling di daguan Mamang.
Bicing Sep. Sep. Geus mulai terkontrol ya Sep ya. Sep, darungkeun ku kuda ya kurang ya. Naon mang? Tadi orang hicing ya ikan ieu. Dengan satu nyekelan urang. Eta sugan. Lu serius atuh. Keleh ya. Dung, selalu atuh mainna. Lain atuh meni. Aduh wae, mentang-mentang arek eleh ulah sok jadikeun alasan atuh. Ceuli urang anu Noel dung tadi. Saha? Usah saha? Tah si kumis meureun. Oh nyalahkeun urang. Jadi kan tadi gini ngalikeun main catur marane. Tapi tadi mana? Saha? Ajukan mana, Mis? Nyaho. Ieu si Oni Sare deui ngaguar gitu dah ieu. Ah, ieu mah alasan ungkul nyaho urang. Asli urang mah asli. Bener, Mang. Dungus dong rapian tuh dong. Tuh, Mang. Urang lain eleh dong. Lain sugan teh alasan ieu. Urang kata alasan ya. Gitu atuh. Nu eleh nyokot batu jadi kan? Siap. Ka kuburan Tuh siap. tuh batu di sana. Awas. Sep, mana saksina, Sep? Mugan teh rumah. Mana saksina? Oh, oke. Action. Nah, skak. Kamana lompat nyaho dewe. Tapi ya kuda bisa merenjetnya. So, kumaha we Kemarin mah kuda mah sok alasan nyokot batu. Udang dong mikir heula ieu 2 poe ieu. Ilo atuh 2 poe Mamang. Atuh jalan kata. Oh mana? Hei, Sep. Buruk banget. Kak. Atuh. Sep. Sep. Mang jamu, Sep. Obat batu dulu. Oke. Atuh, maju teh melila. Kumbang. Itu kue. Naon sih? Sep. Kurupuk. Sep. Mah balik lagi rojak aja benar. Astagfirullah, balik lagi rojak aja benar. Astagfirullahaladzim. Allah. Tidur. Kayak naon barudak, keting-keting kieu lompatan. Aya kun, Pak. Kunti. Bener Pak, di pos aya kunti Pak. Di pos. Keur naraon atuh peuting-peuting aya di pos. Ronda Pak. Di lembur geus gawat darurat. Loba maling. Ari geus kajadian we. Kakarak sadar, kamari-kamari kemarana wae atuh. Jadwal ku jadwalna tetep we hare-hare ronda-ronda acan. Dung, Sep. Asa anu kurangnya. Si Oni. Kunaon si Oni? Keur sare di pos. Aya kunti ge. Jongjon we sare. Atuh kan dihudangkeun. Teuing Pak, geus bersahabat ieu jeung makhluk gaib Pak. Action. Nu gawe diprep-prekeun. Action. Kajerosa kedeung. Kalau itu pan. Kenapa? Action. Lain digegereng geus Oni, si Ami, Ami. Action. HP si ibu leungit. Air nyolong. Ahlan Soib. Di dia cari. Kalahkah nyengir, Oni. Geus ayo Sep, geus beak obatna, ngomongna jadi ngaco. Basa harita ge motor Pak Usro. Jangan motor si Betty. Basa harita ge motorna si Betty kerja di tukang kredit keneh. Diangkat. Diangka. Basa harita ge keur si Betty jadi tukang kredit keneh. Motorna Pak Usro disangka motor manehna. Emangnya gitu.
Sep. Encan. Oh, denger. Hampura. Siap. Sep. Allah. Kayak mau kencan suara tuh. Naon kumbang? Buru main. Kerupuk. Naon? Kue. Si pajak anu teu kuat. Kue goblok. Astagfirullahaladzim. Allah balik lana pe mah jangan waktu aja banar. Astagfirullahaladzim. Allah balik lana pe mah jangan waktu aja banar. Atuh, tah. Kumbang. Naon kuku? Itu kue. Naon sih? Sep. Kerupuk. Sep. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kuda. Aduh. Ini Pak. Ayah kunti Pak di pos. Ronda Pak. Pandi lembur geus gawat.